Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para juri dihormat, sareng para recangan anu dihormat. Ayeuna alhamdulillahirabbil alamin urang tiasa kembali dina acara ieu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat jeung salam tak lupa kepada junjungan nyaeta Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahiyat kepada keluargana, sahabatna dan tak lupa orang salah umatna anu insyaallah patuh dan taat pada ajaranna. Ayeuna urang bade ngalaksanakeun nyaeta pendidikan di lingkungan sekolah. Pendidikan teh seueur entah di mana-mana, tapi paling penting di sekolah. Dimulai leutik, diorong sampai ke ayeuna. Nu biasa belajar matematika, di awal leutik belajar orong, belajar dan saja benar. Dan sareng dina hadis nyaeta intina pendidikan teh paling penting utama bagi muslimah sakalian. Pendidikan teh seueur, terutama zaman-zaman kiwari ayeuna seueur nu pinter kan HP. Nu aya sisi positifna, anu aya nu oge sisi negatifna. Sisi positifnya nyaeta urang biasa neangan informasi anu seueur, entah itu di luar negeri, di mana-mana sareng di Indonesia. Sisi negatifna biasa nama budak leutik nu baretona main kecoowan sampai ayeuna nya gadget. Kalampung pendidikan teh nu paling penting nomor 1 zaman ayeuna. Nu kahiji paling penting. Salam. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.